Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Pasuta ngaraneg megeg amekan ngajaga bisi kadengieun bari ngadepong mahena teh ngawaskeun ka mana lompatna si Aki. Tetelah lompatna terus kahareup katipu ku akalna Pasuta. Anu tujuanna teh anu ngagorobas urutanna nu dibaledogeun ka manehna. Geus kitu mah kakara Pasuta ngarayap deui. Tacan wanian lumpat paureun keneh bisi kadengieun. Ngan barang musuhna geus rada jauh, kakara manehna ngabarecet ye Kang Haji Lukman ye di itunya Gunung Puntang. Telila anjog ka jalan terus we manehna ngabingbrit muruk ka lembur. Bebenangan ngecerik mah culwe dina parahu malah geus teu inget-inget acan. Da hatena katungkulkeun hayang geura salamet tina udagan musuh. Tapi kawasna bae teu gampang hayang salamet teh. Lantaran tacan jauh manehna lumpat geus kadenge di tukang anu gogorowokan. Sanajan teu katempo di kieuna oge geus kajudi moal teu musuhna anu gogorowokan teh. Ngan alusna teh dihareupeun manehna aya nu lalempang opatan. Marawa kecrik jeung pangawelah parahu taksilan we anu deuk ngalalauk nyore-nyore. Saleret oge Pasuta geus apal kakabihanana puguh batur salamur. Darma, tulungan euy! Darma tulungan. Pasuta ngagero kanu saurang. Budak kora keur meujeuhna buta tulang buta daging murid manehna. Aya naon Pak? Darma ngabarebat muru. Bari pasamona reuwas jeung kaget dumeh guruna siga anu manggih kasieun sarta bari jeung mamanggul budak deui. Oh, tulungan euy Darma tulungan. Nya, tulungan kumaha Pak? Ya budak diculik ku jelema itu tuh. Pasuta bari nunjuk ka tukang. Napas ngahegak capek meureun urut lumpat ti babaranting. Salamatkeun. Udi bawa ka ditu ka lemur awas. Darma pangarti hebat si budak pinter langsung harita nitah baturna. Pasuta ribut paparentah jeung ngawawadian ka muridna. Bisi nganggap enteng dumih katempona ngan saukur aki-aki anu caludih sarta siga-siga jeung anu tanpa daksa deui. Teu ngadaguan diparentah 2 kali wijana ku udi gancang dirawu blecet we dibawa lumpat ka lembur. Sedeng Pasuta jeung katilu baturna nyaeta Qasim, Darma jeung Arhasim gancang nyebar ka kenca jeung ka katuhun jalan. Di tengah ngacegak Pasuta ngahadang lawan anu geus ngurunyung ngadeuketan. Teu hade nyeun gara-gara baraya kadiekeun budak teh sia teh. Napa jagong-jagong teh kadiekeun. Si Aki rada teh oge nyaritana. Pamikirna yang hareupan lawan saopat-opat teh lain garapan enteng-enteng. Sanajan dina meunangna oge ripuh mah kudu
beki komo tadi geus kanyahuan pangartina lawan teh lain hampas-hampaseun. Lainnya gara-gara kaula mangan Dharma rek nyalametkeun budak jeung tinimbang dipasrahkeun mah angguran Andika we ayeuna mah dek ditewak bikeun dipasrahkeun kan wajib. Heuh dibawa ka dayeuh. Lantaran tetela Andika teh dengan tukang nyulikan budak. Weh. Tuh ku hanteu Pasuta bijil deui sumangetna lantaran ayeuna mah loba batur. Ya bener-bener gong injuk kaula teh meunang ngahajan yang titi capar. Kudu ngati wae lain sasa nu digubug wae teh. Incu eta teh. Si Aki sanajan caritana geus mimiti heuras. Tapi tacan nembongkeun gerak-gerik picurigaeun. Walah bohong si Aki rejod. Manya ya incu tadi make curik sarta teterejelan sagarupa yang lepasina akodan didinya. Goni waktu dipangku ku kaula masalah jarnya oge kakara panggih budak teh. Cicing we teh sakara-kara. Tong bohong sia. Kudu era ku kakolotan. Aki-aki babangok. Tong ditangga batul-batul euy. Urang tewak we pasrahkeun ka desa euy, pasrahkeun ka wajib. Saterusna Pasuta marentahkeun ka babatuanana pikeun ngaraponan si Aki. Teu gampang sia. Bejadkeun heula hulu jeung dada aing sia. Tong deuleu aing geus aya dina kakolotanana sia. Keulaan aing kudu mundur sasiku. Ngejasa tunjang beas eueuh aing wah. Si Aki nyolowok bari sret mesat bedogna. Tekadna geus buleud seja ancur-acuran tinimbang beunang ditewak leuwih hade ngalawan heula. Pangawelah Kosim, pangawelah. Pasuta ngagorowok ka Kosim minta pangawelahna. Rada seber yang hareupan bedog bari lemor mah kalobang Kosim ngabalangkeun pangwelahna kana rungkun. Balagug sia. Nah kalah dibalangkeun kana rungkun ari si lain Kosim. Ari sia kaliekeun deui eta pangwelah. Pasuta nyentak. Oge takut ku seuri. Malawi teh bilih ridu. Kosim mari ngagentak nyokot di pangwelahna sarta lunga dialungkeun ka Pasuta. Sakila disamerku Pasuta dicekel kedua leungeunna dipalangkeun hareupeun dadana. Atuh anu sejen oge ting lalijig dina sikep anu sayaga rek ngagempur musuh. Dharma teh jauh ti guruna lantaran bari ngajaga bisi Pasuta ngalawan manehna moal hese mere bantuan. Surti derina diroeg. Teu beda we ti bagong anu di anjingan. Si Aki rekat luncat bae nyamerkeun bedogna ka Pasuta. Gilak. Pasuta ngenca trok. Nakis bedog ku pangwelahna. Bari terus disabrutkeun kana sirahna lawan. Tapi si Aki rancingi sakilat numpulkeun awakna. Luncat ka gigir bali malik lantaran karasa ti tukang anu nyamar. Hiu! Bedogna disabetkeun trok. Diadu jeung pangwelah Ki Ardasi. Kolebat deui pangwelah Dharma reka babuk taktakna. Si Aki ngajauh kana lolongkrang kosong bari bedogna huak hiuk nyamaran paneungeul musuh anu datang ti unggal jurusan. Kolebat ti hareup belah kenca aya nu ngapresat rek nyamer kana beheungna. Si horeng kecik Kosim hubeng teu beda we ti gulungan angin puyuh anu rek nyeseup cai situ. Si Aki ngagilak deui ka belah katuhu. Tapi ngadadak nyuruntul paneungeul Ki Ar-Hasim erek meulah hulu. Oge ti hareup ngacius pangwelah Pasuta rek notok dada. Kapaksa si Aki ngarobah gerakanana rikat ngajaul ka tukang bari nejeh pangwelah Pasuta.
Tapi gerakan Qasim dina ngagunakeun keceri kacida kasitna miheulaan manten ngababuk sukun anu tadi ngahelang rek nejeh pi gelang pasuta. Bareng jeung ngejatna deui keceri Qasim si Aki ngakibeg rek labuh satatacan oge ajeg geus nyuruntul deui pangwelah pasuta. Kapaksa si Aki ngagentak ngabeubeutkeun awakna. Tapi ti kenca katuheunana pangwelah ti Al-Hasim jeung Darma ting suruntul nyabek arek kacak-kacak dadana. Sedang ti luhur tetap hubung ke Qasim ngahadang musuh bisi luncat ka luhur. Lain oge jago kolot baraya cakra ari kudu gampang nyerah beginuh sajah mah. Kunilik umurna oge geus bisa ditaksir. Pangalamanna teh lain sakedeung oge bon nilik gerakanana anu sakitu kasitna sabrehan oge geus bisa kaukur nepi ka mana tingkat pangabisana ieu jalma anu siga aki-aki 7 mulut teh. Bukti kalawan nyata suning jauh tina sangkaan. Sanajan manehna bari nangkarak oge geus hasil bisa ngagerakeun bedogna kalawan hebat nakar. Bedog hiji teh maneh siga mang puluh-puluh jumlahna ngubeng hareupeun dadana. Nepi ka kabeh oge racleng marundur lantaran sieun kababad sukuna. Geus kitu mah porengkal si Aki ngaborengkal sarta loba coreka. Sabrut we narajang huwak ngawik teu beda we ti Bagong Bayangan. Bedogna subat-sabat kaunggal jurusan mangrupa cahaya anu kokolebatan anu hese ditakisna. Bratrok pangwelahna pasuta potong dihakan si oray bedogna si Aki. Kolebat simpreng ka si Qasim ayeuna mah anu pegat. Jungjunanana rampung meh ngacleng kena ka Ki Al-Hasim kolebat si oray kokolebatan. Bratrok pangwelah Darma jeung Ki Al-Hasim parotong J2 kolebat deui si oray teh hayeuna mah rek ngahakan beheung pasuta. Mondor oi pasuta ngagero marentah bari ngacalo nyelmetkeun beheungna. Pamikirna leuwih hade ngejati nimang kudu kalengitan hulu mah. Lantaran ieu jelema teh tekadna geus ancur-ancuran teu beda we ti anu edan. Wani-wani nagenan mah pinasti balik ka imah teh taya anu boga hulu. Montong ngejas ya goblok. Ye sang hareupan aing sia. Hehehe, kau nganggap enteng ka aing siaprok yang hareup kabeh teng-tengkeun calmur sia. Si Aki bener-bener geus kasupan setan. Dina kayan kitu ana burudul teh baraya salemur mani naklek sabedog-bedogna. Di bajaan Kuki Udi yen di situ Bagendit aya culik ke di karepung ku pasuta jeung tilu baturna. Atuh teu talangkeun di puriak urang lemur bari marawa pakarang. Komo anu boga budak leutik mah mani teu serikna paheula-heula. Lain deui ijideunana kaculik mah mun teu buru-buru katewak teh ulah-ulah anak-anakna anu bakal jadi korban leungit huluna dipotong diparabegeun ka dedemit. Tewak. Kapong cang diantepkeun euy. Anak ngapong pok dadan. Cacak dah kumaha dihirupan oge cacak. Jalma-jalma teh ting gorowok bari ngulang-ulang bedogna.
anu tadi nangtang minta diteng-tengkeun selemur teh ari neuleuh jalma nakeuk bari ting arulang ngacung-ngacung bedog mah teu burung we hatena ngariut. Da sangeuk ari kudu modal dicacak seperti abon mah anu antukna teu antaparah disak jeung we mah na luncat ka tukang anu saterusna berengbang lumpat teu beda we ti anu ngabecire di udag-udag anjing edan. Dah kalieu sia jurig ulah lumpat celeusa goblok ditaro ku aing cahul teh sia ceuk Mang Ajum siga anu we bari kolor morosot atuh katingali bueukeuna kituna teh bari ngacung-ngacung pacul dok diadapkeun aduh dah anjing ieu kolor anjing morosot jeung dah nah karetna geuning pegat anjing batur mah euy malah bedog lain di dinya kumaha teh anjing sarua mah pacul siga lu rek kerja bakti atuh euy jeung mawa pacul sarupa gen geus we lah mabur antepkeun kade bae ulah sampe wara wayahna kudu caringcing page kancing saling cet page ikat euy bisi dulu jana teh ngabongohan ngaranyah lemur euy mangka-mangka budak nu diculikna kapan geus disalametkeun ku urang diteudeun di saudi pasuta sageusna mamatahan teh mali kaudi nanyakeun budak diamankeun di rorompok abdi pak diamankeun pokona mah 86 pak walon udi red mana kana pangwela anu geus parotong malah kecikosim oge menisapat jadi 2. Jelema teh oi hanya kawe pangarti anu sakitu luhurna teh bet digunakeun dina jalan anu teu bener nya oi ceuk pasuta bari terus ngahulang lain euy ari lauk masih tinggalin dina parahu kitu hayu mah antur pasuta nyaita deui ka Darma bring atuh pasuta dialanteulekeun ku tiluan muru ka panjang cangan parahu pugus di wadahan dina buleng teh hese-hese rigi di gue ku pasuta dipanggul parahu nama digusur ka darat disimpen dina tempatna anu geus diganjelan ku kai supaya ulah kakeueum ku cai Darma jeung sabaturna anu tadi rek ngararawu kapaksa we balik deui ka lemurna teu tulus pokona mah hatena teu merean sieunneun kumaha onam pantesna teh keur jongjong ngecrik kuruluk deui jelema anu tadi teh datang deui saleuheung mun ukur menta lauk kumaha lamun menta hulu tadi oge geuning sakitu dihurup ku opatan maranehna ampir-ampiran lamun teu kaburu daratang urang lemur mah geus hamo bisa dicegah deui kudu we saurang atau 2 urang mah anu jadi korban datang ka lemur ngadadak jadi haneuteun jalma-jalma teh babakuna lalaki taya anu cicing di imah sarina luk we dariuk dina golodog atawa ting jaranteng di buruan sata kabeh oge eueuh anu lemor rata-rata pada mawa pakarang bener-bener lemur gadog aya dina kayaan sayaga ronghea pasuta sabaturna rob pada muru bakuna mah sararea hayangnya hok dongengna kumaha mimitina pangna bisa panggih jeung curik teh atuh teh sepalak we pasuta ngadongengkeun imeut anu kaliwat ditetek dibejer beaskeun ti mimitina sakur anu ngadedengekeun mah kabeh oge eueuh anu teu ngarasa kaget
Ebreh dina samu jeung pamuluna anu cruk-crek bari gogodeg. Telila torojol udi bari nungtun wijana. Kahayangna Pasuta supaya eta budak teh mondok di manehna. Ke dek diserahkeun atau diserenkeun ka desa lantaran budak teh rek ditanya asal usulna. Saha indung bapakna? Atuh geus puguh isukan ku manehna sorangan dek dianterkeun ka lemurna. Anu baris pingantereunana geus ditangtukeun aya 4 urangna anu dianggap radat suku pangabisana, di antarana Darma jeung Kosim, 2 anak murid Pasuta anu kaitung suku pangartina. Teu mustahil si culik teh mun terus cicing tangtu bakal ngunek-ngunek hayang ngarebut dari korbanna. Boh, ayeuna oge geus aya di sisi lemur, ngintip-ngintip di arah simpena. Ieu sababna anu matak budak teh sina mondok di imahna. Lantaran harita teu geus nyedek ka magrib, buswe wijana teh dibawa ka jero imah. Sabadana dimandian jeung diganti papakeanana. Nginjem pakaian anakna Pasuta anu kabeneran pas pisan, puguh gedena sarua. Hek bohak dina tarangna diubaran ku apu beres eta wijana di sisi di sinadahar. Memang geus lapar teh hese atuh deker we manehna dahar. Kitu nama sonagar manehna teh bubuhan budak bangor malah bakating ku bangorna teh da eta we indungna oge sakapeung mah sok nepi ka kawalahan. Malah aya hiji adatna anu mata keheul kolot-kolotna. Nyaeta lenger pisan budak teh. Boh kadulur, boh kababaturanana, lamun ulin jeung baturna anu sapantaranana kudu we saurang mah aya nu ceurik lantaran diheureuyan atawa digelutan ku manehna. Geus puguh budak sahanapeun mah lapur. Ngan sakeak-sakeak diheureuyan. Mun jeung anu rada gede ised ti manehna. Lain sakali 2 kali manehna gelut oge, mimindengna mah tara eleh nyage ngalawan saluhureun. Tara daekeun eleh sabenerna mah sanajan upamana bener-bener manehna teh teu kuateun eleh tanaga da sanajan bari leweh terus we nyerenteng di ngalawan. Ngan alusna teh baraya ieu. Upama kakolo sanajan ka itu ka ieu oge manehna tara wani ngalawan. Ngan lamun keur bantanggulna tara gancang-gancang nurut. Nauzubillah kawasna moala aya we bangsana. Tadi masa geus wijana dahar teh dek terus ditanya. Tapi kabuktianana manehna kalah ngalengut nunutan. Aduh nya kapaksa we si Nasare. Karunya oge ongkoh pamikina Pasuta keun wae lah isukan ditanya mah sakalian rek ini dianterkeun. Baraya cakra peuting beuki simpe. Hawa tiis nyelecep nambah-nambah beuki tiiseun. Bulan di langit ongkoh mah katempona geus jauh naker. Bubuhan tanggal geus nincak lilikuran. Katurug-turug mineng susulumputan. Lain bulan anu nyulusup sanyana mah ngan mega anu mineng ngahalangan. Ayang-ayangan kabawa angin nimulkeun bulan anu nyusup nimulkeun jirimna. Pangeusi lemur gadog, rehe comrek. Ti mimiti tidur magrib keneh sepina teh. Teu beda we ti lemur kosong. Taya anu ting gereneng, biasa mah anu ngadorongeng atawa anu ting barakatak saleuseurian saperti biasana. Malah teu kadenge anu hitut-hitut acan paribasana.
anu batuk teu aya anu batuk-batuk acan sumawona sora budak leutik anu ngear ceurik mah ngan kapeung-kapeung kadenge sora embe beberelean anjing anu biasana rageg teh dumadakan deui ayeuna mah taya jegag taya jegog teungeus dibuburak atawa kabeh oge geus diusir supaya ulah aya di lemur. Katempona pangeus lemur teh tangtu geus ngagaleubra ngaharenen masing-masing di masing-masing ngona tibra dipepene ku jemplingna peuting. Ngararasakeun awakna ulut tali beurang digawe nyar pangrupa jiwa. Memang teu salah. Awewena jeung budak leutik mah geus ngaharenen sanajan tacan sarare ari lalakina mah sakur anu kaitung jag-jagene kabeh oge taya anu cicing di jero imah ting sulumun ting gelisir di pipir-pipir imah anu sakira poek sarta harieum bari kabeh oge taya anu lemor ku kitu teh mah pangeus lemur teh keur meujeuhna carincing pageuh kancing sarinset pageuh iket lantaran tadi sore lemurna kadatangan telik Pangindra Jala jurujana bapa maling anu rek ngagunasi ka barudak laleutik diculik pikeun parepeh maraban para dedemit pasuta kalawan baturna sababala urang teu reureuh gawena ngulincer ka unggal-unggal suhunan roronda kanu keur ngajaga Pancabaya minangkana mah pikeun ngagedean hate ongkoh ari teu dikulincer mah bisi anu jaga sambe wara atawa heg aya anu bolos asup ka imah lantaran di luar ngarasa tiris ari di jero mah kapan ngeunah ngagojod pagugulung jeung anak pamajikan maju ka tengah peuting kaayaan di jero mur teh geus bener-bener simpe kalolobaan mah geus pada talibra sanajan memeh reup mah teu budu ditapu ku kasieun buasa rarena oge teu leupas tina impian-impian anu pikasieun da eta we loba anu keur ngagalebar tibra ujug-ujug gagurubug ti buburanjat kageureuwahkeun ku impian anu pikasieunnaker anu ngaronda di luar diatur pikeun bagilir ulah nyaring atawa sare-sarerea ngan pasuta anu tetep tagenteh mun keur waktu tadi mah dibatuanana ku opatan ayeuna mah ngarurisna teh cukup kuduaan da nu duaan deui mah sarare heula anu ngajaga di mana pasuta minangka pangtohagana dikokolotan ku Darma sanajan budak kene tapi panehna teh kaasup purit pasuta anu pang majuna koreak patemalan jeung bebence mutuh matak muringkak bulu punduk anu borangan awas euy ulah balangah euy koreak jeung bebence geus mere ilapat euy Darma ngaharewos ka babaturanana datangna ka imah kuring euy kikarta sorana harosos kasieuna ka anu di imah geus teu kaampeuh maklum anu borangan kita di oge dirina sorangan geus kokompodan kolebat juringkang cinuk hiji cirim nangtung sisi sawah tungtung lemur belah di kaler kaya anu langenan anu keur cineluk duaan di buruan imah ongkoh-ongkoh we cinakul dinu poek bari nyarekel kohkol awi bedogna tembong geus dilalagar juringkang anu nangtung teh lempang muruka imah pangsisina katayap maju
geus ngaliwatan sababaraha imah gog manehna cingogo kawas anu keur ngadedengekeun kumanehna katiten yen di buruanana aya duaan deui keur ngajaraga serenge manehna seuri sanajan poe katembong huntuna badag ceuk nu wadul mah teu wedawe ti baliung huntuna teh kusiwa maehna ngodok saku kampretna koreng ngaluarkeun kayu api geus kitu manehna ngodok di saku ayeuna mah manehna ngaluarkeun eurih nyata eurih garing sababad sok didedetkeun kana cempet babarina karapuguh imah teh geus butut nakar atuh geus butut cakes ngahurungkeun kayu apina gorwe eurih garing teh disunut geus kitu mah curingkang we manehna ngareres kanu poek anu keur jaga ongko-ongko we ngadedempes teu katiten dipipire geus ngababala ku seuneu nyaho-nyaho sote anu di jero imah ujug-ujug ting darengek lantaran imahna kahuruan beuki lila seuni teh beuki geung ngagedean keur mah imahna geus butut katamah angin mata kahiuk oge bilik-bilikna geus barobo teu beda we ti anu dihihidan teu ngaremet ka imah gigireun puguh suhunan imah teh esuning pagegeye atuh dina waktu nungan sakotea pisan kampung gadog teh geus hibar ku seuneu anu ngababela geus kitu mah der ibur salembur jalma-jalma pasulibreng rek narulungan anu kahuruan ngareret nima ngarakutan cai sawareh nuaran tangka cau dialung-alungkeun kana seuneu anu ngababela di imah-imah anu tacan kalentab ku seuneu pahibut ngaluar-luarkeun barang-barang saboga-bogana dialung-alungkeun kaluar sora anu ting gararo jeung anu ting cerelit geus teu puguh dedengekeunana ditambah kuno ngawiwi seurik sarta budak pating kotseak namah-namah gempeur jeung kabunakayaan lemur anu tadina rehe comrek teh ngajadak jadi saheng sora jalma-jalma ditambah ku pating beratokna awi-awi kabeulem jeung borobotna imah runtuh pasuta paciweuh paparentah ngabagi tanaga sangkan anu ngajaga di imahna dikuatan lantaran ieu kajadian kahuruan teh kumanehna nu daya pikirna leuwih motekar mah geus kaijir yen ieu teh lain kahuruan biasa tapi